Ku bismillah dikawitan abdi ngadamel syairan, kisah tentang kejadian gempa bumi dahsyat pisan. Kaping 20 hiji di Cianjur tos terjadi, nu disebut gempa bumi, pake sadaya jalmi. Dinten Senin nu harita sakitar 1:30 Cianjur diterpa gempa, matak geruh sarerea. Seueur nu jadi korban, imahna ancur-ancuran, harta benda teu hargaan, mobil mewah katindihan. Tanah longsor campur hujan, palebah cugenang pisan, malah mobil karungkupan, jalmina aya 5. Di dinya ngabring bantosan, katuangan jeung mie instan, di jalan ge maregatan, sugan aya nu masihan. Sedihna kabina-bina, seueur nu leungit bumina, malah nu hilang putrana, oge hilang carogena. Ieu mangrupi pepeling, pados urang teh areling, panan teu daek cicing, nu maksiat cing kuriling. Gawe dosa tos biasa, ngarasa hento doraka, nu matak Allah teh murka, hingga nurunkeun pilara. Mugi sing jadi panegur ka rakyat kota Cianjur, tobat ka Allah nu luhur, hirup sing meunang diatur. Mugi rahmat jeung ridona, teu hilap pangampurana, dipasihkeun saageungna ka rakyat Cianjur utama. Taufik sareng hidayah, mugi sing berlimpah ruah, ka kami anu gagabah, mugi Gusti ngaijabah. Hayu urang alistighfar ka Allah nu Maha Ghafar, malah mandar kenging i'bar, hingga dosa urang lubar. Amin Allahumma